pasti penonton gak ada kusat. Ayo bojo mah kieu teuing moal. Moalnya terus aya boy. Ka urus lah. Ka urus. Ayeuna ya Kakang Asep ya. Assalamualaikum. Punten ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, nuju naraon ieu teh? Iya namanya Google. Namanya Guga. Astagfirullahaladzim. Kita tabu sabaraha ieu teh? Tamu sebenarnya jam tamu 7 sih. Tabu 7. Can garuga ieu teh? Namanya Google. Oh. Kadang malam teh. Oh. Pada Kakang Asep. Jawab kene. Bobo kene. Assalamualaikum Kang Asep. Kumaha itu masih sare kene? Astagfirullahaladzim. Hudang. Hudang. Sebenarnya ieu sok kene teh. Aing sare kene wae. Kang Wandi kumaha itu make sare kene kieu Kang Asep teh? Kadang. Nyari awak kieu euy gadan teh. Aduh, sare kene kieu itu. Kumaha Sebenarnya euy. jam 7 atau itu jam sabaraha ada biasa hudang teh pan jam 4 urang teh meureun. Ah, sok euy cepat mah. Atuh yang mah. Biasa we itu. Ayeuna posisi teh urang ka mana ini teh? Aya nama anggoreuna kaleuweung nama. Kaleuweung alus ngamadenya nya. Kang Wandi nya. Kalau Kaleuweung. Aduh ngahudangkeun Kang Asep ya. enak liwatkeun. Nah, gitu. Siap. Heeh. Enak peuteui. Hayu mending ngaliwat mah kawahangan nya. Mas da euy, da Lauk emasnya? Aya. Mahal aya mah. Heueuh aya mah euy. 24. Naon? Lauk emas. Lauk Mas, alusna ngaliwat di mana nya? Ngaliwat tadi saung. Anu enak mah hareup jeung peuteui, asin. Aduh Saung-saung ngaliwat. Heeh, di mana nya anu alusna euy? ngaya daging atah hiji. Daging atah hijinya. Aduh nu bau-bau aing atuh manting ana. Pake peuteui meureun bau-bau teh nalain ieu lah. Kang Asep gua kan anu bau-bau mah enak. Heeh, eta kudu naon? Memek mew. Memek. Memek mew. Karek udang sarenya Oh, gitu guys. Oke, dilanjut kenapa dia ngaliwat ngaliwat di mana orang ngaliwatna? di tahun Awi lah. Tahun Awi. Nah, di tahun Awi itu jauh-jauh ke tahun Awi. Tahun Awi di mana Kang Mandi? Di mana kan kau itu? Heeh. Jadi tuh Di mana? Ciburuy. Ciburuy. Di Citoe. udah sebenarnya ini kayak di alam ngaliwat. Ayo tuh. Ke mana? Di tahun Awi, di mana we? Seperti mah di alam kan maksudnya Siap. di leuweung gitu, ulin di leuweung maksudnya di kebon lah. Di kebon ya. Ada kan duduk pembatur. Oh, kira-kira Itu pan ayeuna ge rek panen, mata kurang langsung buru-buru ka dieu teh aya panen ieu teh. Ngajak Naon? panen suuk. Oh. Tuh asli balatak kieu Gusti nu agung ya Kang Asep. Asep mah kurang berseka ya Kang Asep. Kumaha ieu teh? Kang Asep? Apa buru kieu? bingung nih cewek bojongan. Mun. Da pada apa mau cewek bojong hok kieu lah. Eh, Paraos pastilah ku sadaya ge pasti ku penonton gak ada kusat. Ayo bojong mah kieu teuing moal. moalnya terus aya boy. Ka urus lah. Ka urusnya. Matak sok we komen lah. Layarana aya pahlawan sok kayekeun. Kumaha teh Kang Mandi posisi hayang aya randa cenah? Randa pirang? Aduh. Randa pirang. Aduh. Janda pirang mah. Janda pirang wae. Iya dah. Tipuh ngena. Aduh. Ieu teh hayang ka janda atau kumaha ya? Apa janda pirang? Naon we nu aya? Naon we nu aya rezeki dasar ruanya? Heeh, Jodoh meureun. ada kumaha Geus jodoh mah. Pada kajanda anak nih bagaimana teuing. Muhun. Sok diantos pokona anu nu kosong kene hayu mangga diantos ku Kang Asep. Soalnya ya teh acan tuh meuni. Kumaha itu jadi can aya bojo mah jadi kieu nih Kang Asep? Gaya mah parawan euy. Parawan. Nyeri dikeureut teh sebenarnya. Heeh. Jadi kalau kolot mas nanti aya buru jang ditetet. Saya buru yang ditek-tek. Aduh, iya. Gitu. Ayeuna tuh rencana teh urang ka mana ngaliwat wae itu tuh kumaha? Pamisal Kang Asep mah teh tantangan sama. Teh tantangan. Bos. Oh, di mana-mana. Mandung tapi ketang aing geus rezeki namanya teu naon ya. Terus jodoh nama naon? Kanu 5 ge nya atuh. Jodoh pati cilaka. Kumaha Kang Asep si kata-katana teh? Jodoh pati cilaka. Hah? Nyatunuh astagfirullahaladzim. Hudang atuh ieu teh.
penting gadang. Mah penting gadang sareti pertama penting. Lama Ya, saya bahasa orang ke ketrok mulang teh panan hari teh Kang Asep teh ngesare. Jam 2. Oh jam 2 ya. Wah atuh. Kurang disamper deui panitia rek ka mana cenah teh. Kamu mah ya acara ngaliwat teh pulang. Ngaliwat pokoknya namanya. Di mana-mana guys di alam itu maksudnya di Heeh. leuweung itu di mana ge pertemuan di imah teh naon acara ngaliwat lah. Heeh. Ngaliwat berarti anu nya. Kayak meureun lah jam 8 atau jam 10. Sampai 10. Heeh, ngaliwat mah enakeun. Jadi nyalse gitu panan. Gampang atuh kita mah. Besok atuh di ieu ditutup heula we da ieu tuh kadi atuh ningalina hudang ah. Oke guys, untuk video kali ini Sundakeun we atuh lah. pokoknya jangan lupa like, subscribe pokoknya. Komen, share. share. Turun. Channelnya Serangan Bas. Pada apalah. Geus pada apal nya tunuhnya kumaha ieu teh disamper. Aduh, atuh sok. Mungkin di video ini sampai di sini. Oke, pas ngaliwatna urang lanjut. Dengan part 2 ngaliwat. Ngaliwat. Oke, lah siap. Okay guys, thank you so much before studying English class together.